Hapunten Bapak sembaheun abdi dama-damaeun abdi ieu mah anak karo jadi bapak. Allah moal ngahampura lamun teu dihampura heula ku indung ku bapana. Aya naon dina sampean Bapak? Aya naon dina sampean mah? Mudah-mudahan Bapak cing langgeng aya dina tempat kanikmatan, boh dunyana boh akhiratna. Mudah-mudahan Bapak pun biang pun bapaknya, mudah-mudahan cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah engke di mana mulihna. Hapunten Bapak sembaheun abdi dama-damaeun abdi ieu mah anak karo jadi bapak. Allah moal ngahampura lamun teu dihampura heula ku indung ku bapana. Aya naon dina sampean Bapak? Aya naon dina sampean mah? Mudah-mudahan Bapak cing langgeng aya dina tempat kanikmatan, boh dunyana boh akhiratna. Mudah-mudahan Bapak pun biang pun bapaknya, mudah-mudahan cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah engke di mana mulihna. Hapunten Bapak sembaheun abdi dama-damaeun abdi ieu mah anak karo jadi bapak. Allah moal ngahampura lamun teu dihampura heula ku indung ku bapana. Aya naon dina sampean Bapak? Aya naon dina sampean mah? Mudah-mudahan Bapak cing langgeng aya dina tempat kanikmatan, boh dunyana boh akhiratna. Mudah-mudahan Bapak pun biang pun bapaknya, mudah-mudahan cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah engke di mana mulihna. Hapunten Bapak sembaheun abdi dama-damaeun abdi ieu mah anak karo jadi bapak. Allah moal ngahampura lamun teu dihampura heula ku indung ku bapana. Aya naon dina sampean Bapak? Aya naon dina sampean mah?